Kembang si Paraban tinggal santai ya, ngopi bala-bala bari nempo pemandangan. Aduh, saya menisai menikmatnya hirup. mohon atau Kang Haji kan hari tos kenging seueur dok matos di Paraban tos jon aya nama teh abi teh kantun ngopina. Ayo jantan jalmi tegaduh cukup kok gitu we hirup teh merenannya. Mohon atau Kang Haji segala teh gaduh oge atau minimal maksimal gaduh kenikmatan hirup pasti nikmati emang Kang Haji. Kebalik ngomong emang nanaon. Mohon eta Kang Haji ti anjing-anjing nu kasonten melincar si gapanggal antara perusahaan nu ngalintan teu bisa menikmati pisan. Matir Apa-apaan menikmati hirup ngejentul ngopi bala-bala telepon. Menikmati hirup haji mah minimal ke luar negeri umroh. Ya teh parusing komo ningali di dinya leha-leha mah beki pusing kan sirahna ge. Tong jamil pusing Kang Haji jika di dia atuh jalmi bebas senang hirup bala-bala aya kopi aya naon deui. Hese cek aing oge ngomong jeung anu jalmi gaulna sareng domba wae mah. Nu ngaranna kapusing mah tong boro dicokot haji mah daratang sorangan. Ieu ambil pusing Daratang sorangan ieu. tah interior menih abi menikmati hidup mah mikir pemandangan aya bala-bala aya kopi aya kadieu ngen. Lila aing ngobrol aja teh mah teu boga pikiran. Ieu kadang-kadang ngurus perusahaan puguh mikir ieu. Kemana Kang Haji? Kadieu orang mengosongkan pikiran ngen. Sudah kasurupan jeung tadi mah.